Iya pakai boy kaca. Mangga abahnya ngapain? Masuk bah. Nah, abah, ibu. Abah. Aduh, Gusti, ieu dulu lajo kawas lajo beng wae. Iya. Hidup Persib. Itu rada sumangatan abah teh geus. Geus capek teh geus macul menang 7 hektar. Aduh, geuningan. Hebat, ageung keneh tanagana. Astagfirullahaladzim. Kade bisa ya kontainer ngaliwat baru dah. Aduh no hajat teh di tengah jalan ieu teh. Da karaeun aing mangeyeuk seureung di jalan teh asik. Aduh. Bah, Bulan. ieu teh kan nuju ka Palan heula. Bulan. Nuju ka Palan heula ieu teh kade. Oh nyalira abah mah henteu Aneh. kamu. Ieu teh nuju ka Palan ti pihak istri sareng papa ge. Abah ku sendiri abdi teh di Bandung teh henteu sareng babaturan. Mohon, ku sanes kitu. Itu kemari nuju ka Palan. Henteu enak oleh-oleh. Henteu. Supados raos abah ngameh teu batuk nyariosna. Naonana? Ieu na pareman heula. Bulan. Di pareman heula rokona. Oh, iya rokok di Pademan jadol. Eta mah penganiayaan rokokeun ngeunah-ngeunah kudu di Pademan aya ampun pisan ieu teh kan hiji-hiji jauh ka warung ge teh. Lamun ieu di Pademan kira-kira nu hajat erek ngagantian moal. Ieu saawal digantosan Anu bener. Leres. Nyaan teh. Nyaan. Aduh Gusti geus beak 3 bungkus poe ieu teh. Jadi Pademan wae Pareman dipiceun. Piceun. Naon he? Aya bojo abi katanya. Oh, kene bodo maneh sekolah ngeunah we maneh berwes ge meunang kanu geulis. Atuh milik. Kaditu belah ditu. Astagfirullahaladzim. Kade Tekeng kapal. Ari aing kudu kumaha kaditu teu meunang ka dia ulah ka ditontong kudu telak di rokana. Ampun pisan. Anu parahina we. Inna dopatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuang sampah. Margi sampah teh polusi. Seueur banjir teh gara-gara sampah. Najan ieu sabatang saurang ayeuna lamun salamur miceun kuntung babak naon sagawaya kahuruan. Kudu taraf digadinya. Urang ieu heula urang naon urang singkakeun heula lalabar dipiceun mah kitu pola. Awas. Ulang hijau kade. Konsentrasi. Buah. Awas. Sugan elmona ieu mah. Beda teh masalah ieu mah. Salabim. Kococos. Aduh, teu panas eta. Dikenyot heula ngadana. Heula deui. Eueuh. Bim salabim abah anabra. Wah, puter. Keprokan dari kamar air rokok. Nyaan si abah geus kolot Kamana eta rokok. Ari geus kolot mah kudu loba ngelmu. Utamana ngelmu ngaharuan anu ngora. Penting eta teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam gitu mamon molohok teh bogo kawin Bogo pun pisan gungking ngusan kurang happy jeung abahnya gitu Reb sidagep sidebu tunggal kalian namprakna sapasang dampal panangan malang pengun dada sijeuna wiskeun salam silaturahmi ka warga-wargi nu sami-sami linggih ginulur parang pangjaring nemhaoning kersaning Allah subhanahu wa ta'ala urang ditakdirkeun tiasa riung mung pulung bangku ngariung bongko karonyok patapung lawung paaprok jongok patar masimpai tresna anu nyata mugia ieu kanikmatan Islam iman sareng sehat salamina diginanjarkeun ku Allah ka urang sadananya amin Amin, amin. ya rabbal amin Abah teh ieu teh lain ka peto mah hayang kaul heueuh ka alo eta injung minangkana meureun kitu nya ni abah mah mudah-mudahan dina raga jabung teu malapung sareng nganti buri ngaes nanti kota Bandung nu kararesan dengan ayeuna salasa wios kulawarga ti Selawi Neng Hajar kali Bapak Jajang Hajar soalnya tadi karawin deui gitu. Alhamdulillah tadi dilaksanakeun tadi teh putrana tabuh buh duanya. Mudah-mudahan ieu para putra putrina Neng sa pangantenna teh nu mana ieu teh? Gusti lah lupa hidinya. Oh iya, jadi ieu mah Persib, anu ieu PSM gitu. Iya mah nyongceng waktu sakenapnya moal lami-lami teh ngeuyeuh seureut teh patrawi bade aya pencara gulat saur teh. Ayeuna jam 8 ngeuyeuh seureut nepi ka jam 3 lah mohon ieu tuh. Siap ngeuyeuh seureut nepi ka jam 3 nya ada. Siapnya siap. Aing modar siap jam 3 pokoknya goyang golek wae ampun moal lami lah paling oge 10 menitnya. Teh urang teraskeun ngeuyeuh seureutna engke iraha deui kitunya ieu mah tambih gedung ngagayot teh tadi kula sonten-sonten moal seueur kapihatur ngeuyeuh seureut teh siloka eusining hirup hareup panjang punjung panjang yuswa ngarah murang kali repeh rapih rumah tangga henteu riweuh eta ngeuyeuh seureut kitunya isina mah sami we jeung pangaosan sami sareng piwejang khutbah tikah ieu teh disebatna teh midadoreni cek urang Jawa pertemuan nyaeta panganten istri sareng panganten mambeget biasana mah calon ieu mah hanut keneh panganten ge canaon-naon kitunya mah tan silih ceklan-ceklan cingir acan gitu namanya tadi karek 4 jam dihitung ku abah teh can aya naon-naon ieu teh masih keneh arasi kitunya panganten anyar pisan si Arumi Ibu hapunten kirana bilih aya para ahli-ahli anu sok ngeuyeuh seureut bilih abah di dieu tengah langkungan urang dieu hapunten kadada ieu mah juruna ge kaul kitunya bilih aya lepatna hapunten kada oge leujeung suwing eling sumping sumping ka rombongan ti Citaman Nagreg ye kabina keluarga ti panganten pamogetnya keun we karunya tong penting teh ngeuyeuh seureut teh panganten isukan kudu nyobuh kudu ka dieu deui nya sok purung urang awitan we nya sok kiadi urang singkat bae kitu Wun ampun kasang rumuhun ka Batara-batari Batara Pangjagat Raya Batari Paping Bumi ampun nah dawidinya Gusti nada jembar hampura anu anu turut catur para sunyung si ciri para wali Allahu Akbar maha luhur maha jemar maha asih maha rohman ngajemarkeun ka Gusti na bumi langit pangeusina Gusti Rabbul Alamin wara jati rahayu-rahayunya nu alatri wara jati rahayu nyanding walakri
wala abin jatuh krami keresaning Gusti yang widi ngawiidian tinaganan mugi Gusti nangka yungan jadi hari guru Pancasila aya tuluykeun deui kitu abah rek kaul abah boga jurus Cikalong boga jurus Cibadak boga jurus Cibarusah jeung boga jurus Cikopi. Pun ampun masih marum hampura anu katadapang ngapingkeun pangjarikeun sing 12 Jemar Waluya sing Jawa Inung Rurusu sing Anggang halang raga amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tok saya sakitu dah sok enak dicepeng dikapayunkeun dicepengan kuning wiwi sareng kuah asan-san lah kapayunkeunnya cepengan neng dah kitunya. Ibu bapak punten ngeyeug seureus teh marupikeun siloka silok lamun teu dibuka simul sinu can mucung hul dina ngeyeug seureus mah sok rada cabokah ibu mohon sok rada remes kitu nya bahasana teh heueuh rada becek tapi sanes eta nu dimaksud ada siloka hungkulnya mohon nu mawi ieu bola teh kedah lempeng kedah heuras kedah jeceng disebut teh mangkreng tuh kitunya lah ai mangkreng teh siga ieu lempeng kitunya ieu bojo teh kasep beres tak ieu caroge teh ieu montong diganti deui da geus resmi atuh ieu namanya. Ibu bapak kunaon ngabola siga kieu sim kuring bade naroa asan-san nikah teh tos sabaraha kali kasep nembe ayeuna oh nembe ayeuna janten teh acan ngadu putra bora-bora wasna gitunya jadi pas nikah teh masih keneh bujang insyaallah bujang ulah insyaallah atuh masih jajaka masih asli nyaan ieu teu ngabohong kade mun sugani geus kacoceng ku entok 3 kali mah atawa 4 kali gitu buat 5 kali jadi masih asli. Alhamdulillah jajaka tingkring ari neng wiwi kumaha nu mana kitu caroge teh nu ieu ari putra nu mana teu acan gaduh karunya musna teh maneh anak kadua ibu bapak ieu teh masih kene gadis sareng bujang alias parawan sareng jajaka kita mah tidak tahu betul. Nah ieu teh jajaka asli nah ieu teh parawan asli sekarang banyak aku-akuan hoak tak iya hoak di perut binatang aya hoak kita mah tidak tahu apakah ieu bujang asli atau ieu parawan asli sekarang banyak gadis bukan parawan jajaka bukan bujang ngaku boleh tapi situasi kondisi harus dibuktikan mage bukti harus nyata fakta harus dibuktikan survei kita akan temukan apakah ini benar-benar jajaka asli atau ini parawan asli bakal tinggal ayeuna ku ieu bola teu kedah dicana ka rumah sakit diotopsi segala rupa dong ku bola ieu bakal katingali bujangna ada lain ieu parawan asli ada pisanis tinggal itu tukang potong depon aya tuh ke lampu herang ge mangadi deti jago eta ngamoton awe kitu nya lain udah melotot ke abah kumaha goblok aki-aki tes nada aing kena kabudal pada jajak kain aing teh asli bareng bihong kumaha urang buktikeun we nya cekap ku ieu bola bakal katingali jajaka atanapi parawan sangesna nya kumaha carana sok neng sing pageuh sebengan oge sami kuat sing pageuh nya tah kieu ayeuna urang buktoskeun parawan jeung jajaka aslina kitu nya rada rame yang deng-deng tingali urang ngagreg-greg aing katohian boy bayah geus jadi ieu nya udah geus lain ieu cenanya baliknya balik cenah kitu apapun yang terjadi aku lah dilepaskeun ieu bola komo melenoi ka handap lamun ieu terjadi apapun ke aya naon heugi teh bola teh ngadak pegat atawi melenoi ka handap berarti itunya neng kade lamun dia bola naon apapun yang terjadi tetap sina lempeng sina mangkreng sina jeceng ibu resep anu lempeng resep anu udah gitunya betot sok betot dingin udah pakai betot gitu
gitu. Tuh, ada obat-obatan. Siapa perendayan Apa siapa? orang itu? Kunaon ba perendayan? Nyeri, hore kebrok nyeri. Neng wit lamun aya anu nyeri-nyeri sakomo dipika nyeri dinya nyerikeun balas dipika nyeri sina nyeri yang dibetok di sok neng wit betok. Cek mohon asan-asan naon karosna kana curug naon kerja karosna nyeri kami nyepet tuh gitu nyepet ongkoh nyeri ongkoh geus ngeuyeuk sireuh teh geus katahuian ayeuna mah geus asli kitu nya janten murang kali teh masih kene asli bujang jeung lanjang naon cirina ieu nyeri ieu peureus ieu nyepet eta teh bujang jeung para wah coba ibu-ibu anu geus ngagolomong kitu kali lain nyeri lain peureus deui lain eta mah muna berubah-berubah. Naon dia nyebat nyeri kumaha orang kali masih kena diajar ibu masih kena hejo can aya pengalaman gitu orang kali teh cicing we gitu hiji sieun pegat kadua sieun melanoy cicing we ka nyeri ta eta teh perawan teu acan beda jeung ibu-ibu geus teu nyeri deui gitu ibunya mah naon da geus biasa. Ieu mah orang kali teh acan biasa. Neng lamun menang anu nyeri, neng teh tong cari wae golosorkeun ka payun sor. Gitu. Ayeuna dibetot ku neng golok pasihan kuah sor. Asan-asan cibolan teh cenah ka payun tapi kare ulah mere anu leto euy. Angger we sih dah heurasna jeceng kitu nya ame ngeunaheun lain kunaon kitu nya. Beres sok. Betot ayeuna ku aa betot sok tah kuning gitu kan kapayun tah betot deh kuning wit sor asal kan kapayun tah sok terus hiji ka ditu dua ka dieu sok tah kitu sok terus sok nikmati si ulah nepi ka nyeri sok terus sok terus we tah kane ulah sina leuleus kane ulah sina jaganya anggar we sina mangkrengnya sok ya tuh tinggali bapak ibu dengan dari geus di bejaan mengeunahun geuningan ungked-ungked dan pejalan suka asap teh kaduhung teu tiba heula geuningan ngeunaheun ungked-ungked dan teh meuni gulumang-gulomong kieu teu aya nyeri teu aya peureus teu aya nyepet nu puguh mangeunahun we ungked-ungkedan teh nya aya hop cekapnya tah ieu teh bagur kitu eta teh nu disebut silih asa silih asih silih asuh silih anteur kahayang gitunya lamun sia aya kahayang neng kulit teh ulah calik wae bere ku neng lamun si neng aya kahayang pasihan ku aa ulah pateukeut-teukeut cicing mungkin contoh misalkeun aa sasan aya kahoyong neng wiwit jeung nonton TV neng hayu atuh neng hayu atuh angge heula ieu film anu naon disebutna teh film gitu nya film sinetron cinta suci cenah kitu ieu teh nyerieun hate Gusti salaki aya kahayang ka kakah berat kana sinetron entong nya aoge entong ka jeung dieurat ku bola komo bari jeung dieurat ku sarung ku samping entong cekape kieu ting tuturkeun kemon hayu atuh tah eta pengerti pengertian lamun dibotot ku ieu cicing dibotot ku cicing akhirna pegat ieu bola naon hartosna pegat kahayangna pegat rasana pegat cintana teu kadang-kadang pegat rumah tanggana gara-gara teu silih anteur kahayang bageuna neng wiwit aya kahayang diantep ku si aa si aya kahayang diantep ku neng wiwit eta tempat nyerieun hate tuh artis-artis kurang ajar tuh kawin hiji 13 miliar ibu sakali 13 miliar nikahna di Mekah Mukarramah pegat ngan 3 bulan padahal biayana hiji 13 miliar ibu lebeuna digubuk ke Mekah ka ditu ari kawin ngan 3 bulan eta teh silih anteur kahayang si eta di dinya si itu di ditu akhirna teu silih belaan teu silih pengertiannya daripada pegat jaganing jagat ayeuna urang putuskan keputusan yang tidak bisa diganggu gugatnya bageun eta gunting pita Bismillahirrahmanirrahim kalor tumulan kana pelataran kagigir wasihan daek kustung daek melentung daek rawing celi ucing hidup dua antong pisah di alam dunia kace tukang kacapi mah
samawa cenah gitu naon samawa pamajikan mawanu itu si eta mawanu ieu samawa gitu kan artinya sami balatrakna eta mah ieu mah samawa sakinah mawadah warahmah gitu nya rada nyengir si eta rumasan alhamdulillah sok dicepengan kuning wiwit ayeuna ku Bapak Jajang hiji kuning wiwit dipotong gunting pita bagernya sok gunting pita pan kitu peresmian Jumatan ge aya gunting pita sok mangga bismillah tawakkaltu ala gunting pita alhamdulillah sok ayeuna asan-san gitunya mangga saminya hadirin yang berbahagia mari kita saksikan Bapak Presiden telah dilantik dan kini Bapak Presiden akan hadir langsung gunting pita dalam rangka peresmian MCK. Keren, gaya orang Cikaso peresmian MCK ku Presiden, mengasok digunting mohon. Senya. Ayeuna Bapak kanu kadoa pemirsanya, eta teh sakitu teh 10 menitnya nganti lu jurus ya. Cepengan kuning wiwit tungtungna itu tah. Lajeng ayeuna digulung ka payun sing dugi ka dieu nya sami ku asan-asan oge digulung sing dugi ka payun ka dieu nya ngadongkang ngarongkong sing dugi ka tengah balap rumah tangga teh emansipasi emansipasi mohonnya berjuang bekerja bersama sok siap Encak? Siap. Lu digulung-gulung eta kaena digulung-gulung ka dibuka-buka kaena sina terbuka digulungkeun digolongkeun digulung-gulung lunglong eta kaena sina ngagolong lunglong kaena sina ngagulung digulungkeun digolong digulung-gulung lunglong kaena atosna golong long senang adak jurik kue ieu ngeuyeuh seueur asa diudag-udag anjing edan Aslina tukang kenang goblok demi yang tak capek aing mah sia moal dibayar ku aing tingali aing ge teu dibayar ieu mah kaus ngunah we tuh kenang hayang dibayar sok simpen we ayeuna kitu subhanallah anu ieu kenging Kang Sangsan ieu nu ieu kenging Neng Wiwit ngareneng duanana tuh ibu tingali ngarenengnya nu ieu nu pamegatna nu ieu nu istrina sami ngan peda nu awe mah rada rame jud gede belah dia mah da beda ukuranna ge ieu mah badag ieu mah meujeuna kitu nya sok radangeunaan aya badag jeung meujeuna teh kitu tah ieu teh ibu salami ieu teh murangkali teh sok rarenengan sok rarenengan Neng Wiwit sok kerenengan jangan munafik ibunya margi eta teh disebatna teh kawan disebatna teh teman disebatna teh sahabat tuh tukang foto ge sok kerenengan jeung tukang video eta teh teman sahabat kitu nya ayeuna ngareneng jeung ini tingali lain dikeuyeuh we Bapak ade ini oga eta mah ibu caur ejahan Arab kawan kap teh jabar hungkul kap jabar ka di luhur wow jabarwan di luhur oge ari jabar mah di luhurnya benten pruk nikah akos tadi posisina sanes kawan deui tapi win kap jabar ka di luhur hiji wow nun Erwin dihanap hiji jadi hidup geus nikah mah asa ulah penting ayeuna kenehnya ge penting isu ka ditu mah pek gerak karawin du di luhur hiji dihanap hiji ulah kawan-kawanan wae ulah sahabat-sahabatan wae kudu ngahiji ngalakira be mudah-mudahan sing tumanina kalian betahnya sirna raga sirna rasa ngahijikeun kadeudeuk kanyaah ka asih nu tangtuna disebutna ge samawa cetok ngacapi padahal mah ge samawa ieu seureung aya nu kieu mah aduh ningali ari tukang foto segede kieu teh sikana mah heeh ditreukkan tukang foto malahan kitunya kamari ngaborong lajeng waduh pokokna mah ibu lamun dibanding-banding mengeyeuk seureut teh lamun dikumpul-kumpul aslina 7 kontainer alat-alatna teh urang dia mah moal mampu moal mantu nyairikeunana riweuh
Abah mah disingkat teh mung 13 rupiah karena 70 hiji rupiahnya. Ieu mah kumaha ulah wengi teuing janten disingkat-singkat teh cenah nu penting-pentingnya saja katanya. Sambil diterjemahkeun mangga orang kawitan nyangakeun demonstrasi ngeuyeuk seureus. Sok sanak eta dipayeuneun di bungkus ku sinyang mohon Kang Sansan tah kitu. Hidup teh bujang can pengalaman gaduh putra tapi kantos ngais orok tah can. Kantos kumaha cik ari ngais orok cik. Do nasi garek nguburkeun ucing ucing kagaleng dikuburkeun tuluy kitu darah kitunya cik ayeuna diusapkan bayangkeun anu ku hidup di Cepengan teh eta teh orok usapan gitunya tong bari nempo ka abah kadinya nempona manyakeun usapan majikan nempokeun ka tatangga ulah dah kitu usapan disun sok 1 2 3 mah dicun aduh dede seri we tukang foto meda aing pagawean aing teh kitu teh cenah ada geus incuan maneh nama kitunya cik ayeuna ditimang-timang tah sok dieyong dang deng dang deng dang deng do deng dang deng dang deng do deng dang deng dang deng do deng dang deng ari waos tacan janten ari kelek geus buluan wah wow cilung osok kitu eta ka budak teh nya kasep dicoo diusapan dielus-elus diciuman buka jerona naon cik sok kade ulah kabobodo teh nya ulah kasamaran tinggal hidupnya tingali jerona nasiga kumaha kitu nya nah tingali jadol naonan harus dicium manas diusapan nu kieu patut cenah kitu cik tuningakeun tingalikeun ka luhur kasep bo tuh nu kieu tingali diciuman teh nya aya kudaeka pileungeun gitu diciuman mun abah mun dititah mun ku Kang Sansan teh sudi teuing ngerakeun nya kumaha kita apal tadina diciuman we terang teu namina kasep eta teu apal-apal acan Gusti teh nyahoana ngaran-ngaranna acan nu kitu teh mayang jambe nah geura sok tah ieu teh kemang jambe teh siga kieu tuh bagja pisan ciri bukti fakta nyata survei telah dibuktikan ieu masih parawan walah mayang jame masih sae tacan soek tacan bete ngalana ge hararese katingali tacan brek bete kumargi tacan dipake lamun keneh ibu tingalinya urang angau ayeuna urang pake cenah kitunya cek ningali tukang gancang ting tukang kanang yang dasar tukang kanang abrak ubrut naon pisan ningali curugna kitukeun cik pagede-gede jeung abah jadol gede itu aing mah turun deui eleh euy aduh ti luhur ayeuna kitukeun kana mayang tah lempengkeun kana mayang tah lalaunan kasepnya sok sot kahanap 1 2 3 jos tah di dinya pisan heueuh tara aya nu di luhur tah aya nu dihanap di tengah di dinya 40% ti hanap 60% ti luhur jadi belah dinya kade ulah tengah teuing bageurnya kudu sak beda-beda sautak sautik bae kitunya da terobah sakitu di mana-mana oge naja hidup sagede kitu anger we di belah dinya gitunya sok colok di kalinya jos sok sabeunang-beunangna ku curug nepi kaliangan sok colot kobet-kobet ka dinya cok berat apa nang aja yang sina soek sok kalinya tak kobet-kobet gitunya tah wayahna ku curug heula nya ulah waka ku siku sok kobet-kobet kitu tah tong dicolok kungkunya ka jero kaluar gitu terus disoekeun saeutik ka kaluhur sok kitu ya sok teras tong dikitu-kitu atuh getekeun aing rada mampe saeutik cek sungkakeun kaluar sok itu can pengalaman teh kitu tah beda jeung tukang kacapi mungkin sok tah mun cenah soekeun mah kumaha we geus soekeun barewekeun ka dinya lah tah kitu sok kadinya sok tong kudua curug pamali ke heula eta hiji we heula tah kitu sok da soekeun tah ngabar awak kitunya bilang nyaho wae sia eta berewekan
beda pengalaman sok bakehkeun eno bakehkeun sok bakehkeun sok keluarkeun ayeuna mah jerona tah jadol meni rambos-bos kitu eueuh meni raweuh Gusti tobat teuing moal sapu inyuk mah eta kitu tinggal ibu sing demi abdi mah tinggal meni raweuh kieu tempo tingalikeun kitu geus gara sok kitu-kitu sok jeung dicampur sok manu mah kitu henteu mah alhamdulillah bade tumaros namanya dicolokan ku saha ku abdi aduh ngaku ieu deh namanya lajeng ayeuna nepi ka soe ku saha ku abdi lajeng dibakehkeun ku saha ku abdi eta mayang rangsak ku saha ku abdi hebat tanggung jawab tah itunya jangan habis manis sepah dibuang ibunya ari keur lemeng we nya dina lebet ieu teh jagat Allahumma fis samawati wa fil ard seluruh jagat raya ieu teh kagungan Allah keur urang keur manusia sapoh rifa pengatur dunia nya sok aya emas aya inten gepokan recehan aya dina lebet ieu jagat siap dikodok siap sok paseur-seurnya duit ka tengah pinuh ieu teh nya 1 2 3 kodok sok gur sabi lulungan dasar gotong royong sabi lulungan si pasidi gotong sabi lulungan genteng ulah potong sabi lulungan persatuan kemong sok terus bawang aya ieu bawang aya biasa ngaranna ge hawa nafsu sok aya ngulit bawang cabe aya ieu cabe aya lada biasa na rumah tangga sok aya bancang pake wuh tong aneh amun teu aya ieu mun oh di dieu ieu aya gula manis aya di bojo bageurnya oh iya aya tarasi di ditu aya tarasi asan-san menang tarasi gula mah amis tarasi mah bau jadi neng lamun siakeun amak-amakan bulu-bulu bari anu bau lantaran asan-san teh resepkeun nu bau nyaeta tarasi tong dituang tarasina tong dituang gulana neng amis sok kan huntu jaba diabet kitunya dia mah kau matak sabatek hijikeun nu bau anu lada nu pahang anu pait nu peur hijikeun ku hidap eta bumbu rumah tangga lajeng dilines diludak lajeng direnos namina tos sanes bawang deui tos sanes tarasi deui sanes gula deui namina oge sambel sarasa nya sabagja ngan ulah cilaka paribasananya hidup teh sing munal dina rumah tangga teh baganya munal ku rezekina munal ku elmunanya sekali waktu menas nu lada sing sabar turawa kawala sekali waktu menak nu bau hidup teh sing tinemu kalayan karena ngating kalbu atana pe disebut sing sabar kalbunya eta rezekina keng ayaan lumayan neng manyang menang tilu siki dia teh Dodo ping penganten kurah kore teh ngaranna ge nasib sekali waktu keur punjul-punjul ieu mah perlu dibantu aronya ke abah babawaan teu nya alah poho deui dompetna ge dina jait teu babawaan pisan deui ting teu mawa ngaranna ge ngeuyeuk seureus sagaru pake kudu aya mangpat jeung maslahatan daripada seureus ieu dipikeun ku abah urang jihad tah kitunya pamirsa tah ieu nu disebut simah basun kemengeuyeuk seureus teh nya ieu tingali ku sadayana ieu teh seureus tingalinya bismillahi mazriha wa mursaha la haula wala quwata illa billahi aliyul adim wah oke jom Budak. Colokan. Wah. Keprokan jadi nukil cenah. Jadi artos. Alhamdulillah. Ieu teh neng wiwit tina seureus. Jadi urang teh lamun tos ngeuyeuk seureus sing gampil milikna, gampil rezekina, gampil dipilariina ibunya. Tah ieu teh tina seureus hiji
lamun sakebon teu kabayang tereh beunghar mata teh sing nikreh ngeureuyeuh nya hirup teh kitu nya ulah bosenan ulah eraan kitu nya ulah andal minum sebentar teh kieu usaha teh hararese hudang siga sigilang gitu nya ulah siga jelema ieu hudang jam 10 beakeun ku hayam sareng kitu teh tah ieu bageur teh abah mangga sakitukeun yang keneh geus kayak seureut urang jihad ieu teh sasana ieu eta teh ti abah kitanya ayeuna ti mau ti abah ieu ayeuna ti abah jajang milih bade ngiring bingah atuh ka putra ka dinya abah tuh kieu we namanya pilih kedacak corak hiji-hiji mohon ka dieu tanggap sina kapayun neng wiwitnya sok absen lah saha Wanung nu ti mana teh ti Bandung nu ti Bandung aduh Wanung anu mana aya tinggal itu Teh Dewi saha Teh Dewi kapayunan aduh ti Perum Sukasih mun kapayun Bandung aya tinggal iso Asri ti mama yeuh mohonna tuh ti Teh Asri aduh ti bos online yeuh aduh Gusti auga ya siapa panuju ya wayahna turun ka dieu tah ieu nepangkeun pamirsa boson sistem ti Buringas ye dah wayahna di absennya so kadinya muka dompet tinggali menang bisnis imah si kamari eta atau ulang wis tah saha atau ulang video kadinya sina ngadarong di situ Neng Wit ieu lain keur abah lain keur si Egi lain keur tukang foto kamu keur si Ugah mah lain ieu teh keur hidup duaan ngarezekian ti sadayana makalan wayahna hidupnya lah ide itu mariweuh ayeuna we ke parebut duaan hirup teh kedah parebut-rebut rezekinya lain rezeki direbut ku bojo ieu direbut ku istri sanes tanapi ku cara sanes tapi mencari nafkah bersama kudu daek capeknya siap tong boro-boro duitna seureuhna jadi 50.000 salamar sok paloba-loba ayeuna 1 2 3 pruk kadinya ah jeung sampahna lumpat ka ditu tong cicing meudi mah tah kitu lumpat neng lumpat ka ditu neng Wiwit lumpat ka ditu itu kodok sia kodok mon itu kodok dah terus kodok iya kodok euy iya itu kodok agus sah ieu lah kodok we yang ngadon jogol ampun itu neng comot duit aduh dah itu bata itu kodok di kodok ade ngadon bobogohan aduh kuy 1 2 3 kodok iya ayo dah hop prit pohon sia mari periwit teh dibawa meniri waduh sia spray tecak-acakan tinggal di teh jogol ku panganten neng Wiwit ngodok belah ditu keur dikodok teh ieu ngodok di ka belah ditu deh jadi pak kodok kitu nya sok ayeuna dietang neng Wiwit kenging sabaraha sansan kenging sabarahanya sampah nam tong wakanya ke orang jihad ku abah sok kempelkeun rezekina kenging sabaraha tah sok kempel eta aya sok dah kempelkeun kenging sabaraha sok neng Wiwit pinter euy kana duit mah dirawu jeung runtah-runtahna udah kudu kitu ibu ayeuna mah rezeki teh yang ningali teh tina gaji we cangkang aqua plastik payung ibu ayeuna mah ieu mah hayang ngelakeun ti salaki we ieu mah kudu daek ti kurihnya ngeureuh nikreuh tah sok dietang kadinya sok di Korea ada ayam 2.000 lumayan sok chefnya aya kene sing bersih ieu mah anu receh mah modal eta mah nya mohon modal eta mah receh mah sok aya kene aya sing bersih bisi tinggalin ke bagian tukang dapur gitunya sok Neng Wit diberesan Neng Wiwit isukan mah ulah orang Pinang ngeyeuk seureut ke pasar limbangannya isukan siapkeun we alat-alatna meh video mah pada redit di dieu mah diberi muni rangahuh yang diberi ari mereka batur mau hese sisa rezeki teh sok dietang gajel menang duit riweuh ngitungna deui dah sok ini bisa baraha bangun
kade tina siraman kangge 400.000 ayeuna tina kayeuk seura aya 2 juta kayaknya lain ngayuk sira maresep mah di Lembang di ditu gusti ngayuk sira ngeunah nu hajat teh mayar ngayar kesenian tina ngayuk sira ibu 8 juta bro we ka tukang seni eta mah ibu 8 juta aduh di dia mah duka kenging sabaraha yeuh mohon detang peryogi kalkulator di abah kan sewakeun bisnis atuh bisnis gitu sok sampah nama ketengahkeun kadinya kenging sabaraha neng teu acan awet tapi kenging sabaraha asan-asan 320.000 alhamdulillah sok dah gitunya ketengahkeun lipetkeun ki adi mohonnya biasa mah dipiceun akan api diawurkeun di jalan perapatan tong di dieu we mohonnya di dieu we simpen ke deui ya kabalaan kapayun ka chef ka dieu wah riweuh hitungna oge keun sabaraha kangingna 625 aya 1 juta mah nya subhanallah kuduaan gitu sok kapayun cepengan eta sing pageur-bageurnya kade sing tiasa ngamangfaatkeun bageurnya boh kanging nyalira boh kanging caroge boh kanging bojonya sing sakedik mahi sing nyesa mun loba kitunya ulah babari erep babari bures kitunya ulah siga kokang kacapi sakitu dengan beak we beak jeung pamajikan-pamajikanana eta mah kitunya asan-san tos siap dinten enjing da tos resmi tos akan nikah salsenya dinten enjing kade bageur bade tabu sabaraha sumping ka dieu tabu 8 tabu 9 kira alhamdulillah tabu 8 tabu 9 tong enjing teuing margi kedah siap-siap di dieu tong siang teuing margi tamu undangan tabu 10 bilih bentroknya neng siap dinten enjing neng wit siap bade sumpin enjing bade nagih janji eta nu bahaya man ditagih janji mohon ditagih tukang listrik teteh mohon kadeuh paling riweuh komo ditagih bang keliling lah gitu paling minang tukang kacapi mohon ditagih ku motor kude kolektor gitu paling riweuh eta teh mohon gitunya enjing omat neng wiwit dongkap jam 4 wayana kudu geus ngeueum di walungan ombeh sing bersih eta po rek ditagih janji soalna kade mohonnya siap nya enjing kade nu tadi teh nu 5 teh nya pakaian kitanya duangeun leuteun keluarga canak ka dieu gitunya urang naon urang botram di dieu gitunya neng hoyong lamian dia eta artos hoyong kirang sakitu tenang kalau abah mah mau minta presentasi tapi lamun eta tuh geus cemotong wae di presentasi teh mohon gitunya tos siap nyana terserah atau siap kang ngowengina atau siap atau siap mau nyamakean atau siapnya mohon ngadidik atau siap bobo atau siap insyaallah mohon tuangan leuteun geus diatur sedemikian rupa ku para orang tua ta eta bobo anu nu ngatur mah kudu ngatur sorangan bisi kaburu diboboan batur dicokot batur DP ti ayeuna pasikeun eta menang hasil jerih payah teh ka bojo sok pasikeun 320.000 DP eta mah kitu bejakeun nya eta mah kade isukan ditagih deui gitunya nyirian kamar STNK jeung tanda naon STNK surat tanda nulurunkeun kolor eta teh mohon alhamdulillah jeung BPKB mohon buku kepemilikan kendaraan brewok eta teh brewes gitu mohon sok neng sakedik rek seueur bersyukur ka Allahnya tampi sagar pigadeuh ka nya ti caloge sok suntangan heula sok tah aduh nah lagi ngseuk bau tarasinya dikucek-kucek geus eta mah tarasi nyaho tah eta teh tarasinya kitu nya alhamdulillah kasep hapunten di abah bobo sapangan carang sapakan berek kasep gelis sing bahagia lahir jeung batin sing samawa tetep kacapi mah nya sakinah mawadah warahmah
nuhun pintengeun ngusaena nyangakeun anu awonak tebikeun mudah-mudahan naon anu paratos dibikeun sing aya manfaat maslahatna ibu hapunten katedang ngaganggu kasadayana kalian sim kuring asmana ti buringas saprakanca sareng ti Deti foto oge ti Om Endang tim perias pengantin ti Serawi nuhun pisan bobo sapanon cerang sabakan di sini gunung di sana gunung di tengah-tengah pulau Jawa semua tidak usah bingung yang penting pengantin bahagia sepanjang masa dari dunia sampai surga. Hayyar kasih Bang Samiun orang Sukaloyo, terima kasih hatur nuhun, thank you, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.